oyong naon ge uten matara teh pangmeserkeun Pak Haji eta ge gaduh sepeda teh pamasihan uten mah dibatur Pak Haji dedeh teuing cu nya sok ngaduan teh uten mah satu indung bapak uten teh nu sabenerna da piraku ari indung bapak nu bener mah ka uten teh kieu kitu malah bajinya kene som Deni kau ten daripada si bapak geus uten era sing sabar seputen cek Haji Hamid dari tabaring usapan sirana si uten Joy teu katahan Joy batin ngerasa nyeri pisan ngadenge omongan si uten anu seperti kitu. Paingan si uten bahasana liar pisan, paingan si uten teu boga tata krama da geuning kitu yen manehanana teh teu diperhatikeun ku indung bapana. No mah we uten bingung Pak Haji. Oh, uten teh budak satu Pak Haji. Sabar, ken. Can pasti atuh. Buat teu eta. Kolot nu sabenerna teh uten ngerasa sanes Pak Haji. Sabab kakantos teh payun. Oh, uten agak gaduh nini. Cara pisan petes kain cun sanes Pak Haji. Duduh teuing kan baik sing sabar sing tawakal. Cik jelema nu geus dibere ku urang kumaha tadi sebatkeun Ma Iti jeung carogena Hakim Acep kumaha sikapna ka Adeni Ya itu wedding Pak Haji teu nuhun-nuhun acan ka abdi teh malah mah komo abdi teh waktu mayar ka Mang Acep mah bajeng abdi teh diperdaya oge ku anjeunna ken bae sing sabar sing tawakal nu maha kawasa mah teu sare nu maha kawasa mah sapapanjangna oge uningaeun kana naon kretekna jalmi nu atos mah ikhlaskeun ridokeun malah lillahi ta'ala insyaallah Pak Haji di mana we kagantianna mah kerasakeun ku Nu Maha Suci rezeki nu teu disangka-sangka amin Pak Haji ulah make jeung diasupkeun kana hate nyeri ulah make jeung urang ngabogaan rasa dendam urang ulah ngabogaan rasa kesel jeung keheul tapi naon eta nu ku urang geus dikaluarkeun kudu pinuh urang kaikhlasan yakin Allah bakal ngagantian amin Pak Haji eta ieu Adeni kumaha atuh ayeuna lengkah saterusna saya tos nabi oge bingung jeung bimbang Pak Haji itu ngagaduhan artos tadi nyesa 8.000 terus tadi uten ngagaduhan 2.000 tepugu-pugu seueur nu masian da anjeunna keboboan di masjid janten dia 11.000 Pak Haji artos di abdi teh pamit mah aya nu maliuk kana tanaga abdi mah abdi teh geus bade ku tanaga we Pak Haji upami aya nu kersaeun nganggo tanaga abdi cek paripaosna sasapu ge abdi mah wios jadi eta motor teh hayang katebus deui muhun Pak Haji motor teh yang ketebus deui yang ketebus tina pandangan abdi Pak Haji abdi teu tega sareng dewasa kapun bapak sareng pun biang utos kasihan ka abdi terang pun bapak kumaha ngalakna artos kanggo eta ngagaleuk motor Pak Haji bang kolentak cek bari paosna berang dijieun peting dijieun berang tapi abdi salaku anakna ngamomorekeun Pak Haji abdi teh zolim Pak Haji abdi mah sanes labar ku masalah motorna Pak Haji sanes labar ku masikeun artosna Pak Haji namun abdi
ngerasa zolim Pak Haji, terus aniaya, terus ngayanat kebun bapak sareng pun dia, terus mapalinkeun ka abdi. Digadekeun sabaraha teh motor teh ademi. Wabi teh Pak Haji digadekeun 400.000, katampi 380.000. Sama li anjeun nyebutkeun eta teh mangrupikeun karumaosan anger we, data mah bunga 20% Pak Haji. Oh, 20%? Atuh meureun ada 80.000. Sumuhun Pak Haji. Abdi kedahakeun tosan teh 480.000. Ayeuna teh hampir bade genep dinten Pak Haji. Ya panginten 24 dinten deui abdi teh kedah aya eta artos 480 kanggo ngagentos ka anjeunna. Hapunten Pak Haji. Abdi teh sanes ku hoyong motor-motor teuing Pak Haji. Abdi teh hoyong biasa amanah karena naon dibaparinkeun tipun bapak sareng tipun biang ka abdi. Da anjeunna teh mangagaluhkeun eta motor ka abdi teh melaan ketel peujit Pak Haji. Melaan kirang bobo Pak Haji. Keur kitu si Uten ngilu cumarita Joy. Uten ge Pak Haji bade ngabantos si Om Yong. Sing aya jalan keluar atuh nu hade. Mudah-mudahan ayana ieu di Bandung hidup bisa aya jalan anu hade. Jalan anu tumanina, jalan nu beunah. Insyaallah. Teu janji aya Pak Haji mah. Da sidik Pak Haji mah tara ka mana-mana ukur ge ngurus masjid di dieu. Ngan Pak Haji boga kawawuhan di pasar sugan bisa nyiapekeun maraneh keur digawe di pasar. Lamun teu digawe ge meureunan karena usaha. Nuhun Pak Haji satacana ge mudah-mudahan atuh sing aya jalan ti Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ke teh. Ari ayeuna rek sare di mana? Pak Haji keur nyarita kitu kadangu aya suanten adan di masjid. Tandana panggero ka urang salarea salaku umat muslim pikeun ngadeuheus ka nu maha kawasa Allah azza wa jalla. Kayak atuh sakedeung ke urang teruskeun dongeng mah. Urang ka masjid heula we ayeuna mah. Keur kitu si Uten pok cumarita. Hapunten Bajo, ten kalotor. Da Uten mah masih keneh can disepitan sareng Uten kalotor Pak Haji. Nya keun bae kewe teruskeun deui. Uten mah cicing lah di dieu.